Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangkan wasaldi Raras Putri Tami di kelas 11 MIPA 2. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kempel sasarengan dina waktos ieu. Shalawat sarta salam mugia urang curahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap oge ka para kulawargina, para sahabatna, sarta urang salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya robbal alamin. Ibu guru anu dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu dipika cinta. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun kumaha ngajaga kasehatan dina pandemi corona. Kunaon urang teh kedah ngajaga kasehatan? Nyaeta sangkan dijauhkeun ti sagala panyakit. Sabab ngajaga kesehatan teh mangrupakeun hal anu penting nu kedah dilakukan ku urang sadaya. Upami awak urang teh sehat, tuluy kagiatan sapopoe ge bakalan lancar. Hadirin sadayana, dina kaayaan pandemi corona ieu, urang kedah leuwih rajin ngajaga kesehatan awak urang sorangan. Contona nyaeta kedah leuwih rajin wawasuh panangan, tuluy nganggo masker pami bade kaluar, teras nyandak hand sanitizer. Tong hilap oge olahraga supados awak teh kuat ngalawan virus corona atawa panyakit anu sejenna. Social distancing ge kedah urang terapkeun sangkan mutuskeun penyebaran rantai virus corona. Salieun teh eta, urang ge kedah ngajaga kabersihan lingkunganana, tuluy nerapkeun pola hirup anu sehat. Tah eta teh mangrupakeun sababaraha contoh ngajaga kesehatan dina pandemi corona ieu. Urang kedah nurutkeun protokol kesehatan anu tos dipiwarang ku pamarentah. Ku kituna urang kedah mika cinta diri urang sorangan. Hayu ti ayeuna urang kedah leuwih rajin ngajaga kesehatan awak urang sareng ngajaga kabersihan lingkunganana. Sikap sakitu anu kapihatur, bila aya carios anu kirang merenah mugia kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.